Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateu acan ngawitan pangajaran basa Sunda dinten ayeuna, hayu urang sasarengan ngecapkeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kumaha barudak sadayana daramang? Mudah-mudahan dinten ayeuna urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Patepang deui ayeuna dina pangajaran bahasa Sunda. Nyaeta pangajaran hiji perkawis kaulinan barudak. Di dieu aya nyawalakeun kaulinan atau mendiskusikan permainan. Contoh, aya gambar barudak nuju luncat tali. Di sini ada gambar anak perempuan sedang bermain lompat tali. Kita menceritakan gambar ini tentang keadaan isi gambar di sini bagaimana. Misalna atau contohna, barudak awewe keur ngalakonan kaulinan luncat tali. Anak perempuan sedang melakukan permainan lompat tali. Aya anu kabagian nyekelan talina, ada yang kebagian memegang talinya, teras aya oge nu kabagian luncatna. Juga ada yang kebagian melompatnya, eta dilakonana giliran. Itu dilakukan secara bergiliran. Teras ayeuna hal-hal anu kudu disawalakeun nyaeta hal-hal yang harus didiskusikan, yaitu nomor hiji, naon ngaran kaulinan dina gambar anu dipilih? Apa nama permainan di gambar yang dipilih? Misalnya ibu memilih gambar yang tadi, yaitu anak perempuan sedang bermain lompat tali. Jadi gambar yang dipilih ibu adalah luncat tali. Kumaha prak-prakan ngalakukeun eta kaulinan? Bagaimana cara melakukan permainan itu? Nyaeta aya nu kabagian nyekelan talina, teras aya oge anu bagian luncatna. Nomor 3, pakakas naon anu digunakeun dina eta kaulinan? Alat apa yang digunakan untuk permainan itu? Jadi, untuk permainan lompat tali ini, alat yang digunakan adalah tali atau pakakas anu digunakeun nyaeta tali. Ayeuna nomor 4, naon anu matak nyilakakeun dina eta kaulinan? Apa yang menyebabkan kecelakaan dari permainan itu? Nyaeta upami nu kabagian luncatna hanteu ngajaga kasaimbangan mangka bisa labuh. Apabila yang kebagian lompatnya tidak menjaga keseimbangan, maka akan terjatuh. Ayeuna nomor 5, naon mangpaat nu karasa dina eta kaulinan? Apa manfaat yang terasa dari permainan itu? Nyaeta bisa dijadikeun olahraga, manfaat kanggo kasehatan, teras kanggo nambihan jangkung. Bisa untuk olahraga, menjaga kesehatan, dan juga menambah tinggi badan. Lajeng deui ayeuna nataan istilah kaulinan. Menyebutkan istilah permainan.
Dina pedaran ngeunaan kaulinan barudak aya sawatara kecap anu digunakeun khusus dina eta kaulinan. Dalam penguraian mengenai permainan anak-anak, ada sebagian kata yang digunakan khusus dalam permainan itu. Contoh, dina kaulinan ngadu kaleci aya kecap-kecap beb jeung dur. Dalam permainan kelereng ada kata-kata beb dan dur. Di sini untuk kata beb, hartosna ngantep kojo dina tempatna lantaran kacandet ku pamain sejena, membiarkan kojo dalam tempatnya sebab tersenggol atau terkena oleh pemain lainnya. Teras aya kecap deui dur, nyaeta menta supaya kojo nu kacandet dipindahkeun atau meminta supaya kojo yang tersenggol atau terkena itu dipindahkan. Lajeng deui ayeuna tarucing cakra ngeunaan istilah kaulinan atau teka-teki silang mengenai istilah permainan. Di dieu aya pilihan huruf anu bisa ngawangun kecap istilah kaulinan. Misalna di dieu aya huruf upami digabungkeun jadi kecap beb. Misalnya di sini ada huruf kalau digabungkan menjadi kata beb. Kita garis beri tanda. Untuk beb sendiri yaitu istilah kecap kaulinan dina ngadu kaleci atau istilah kata dalam permainan kelereng. Dicekapkeun sakitu kanggo pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Mudah-mudahan urang sadayana tetap sumanget kanggo diajarna. Hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.